Innallaha falikul habbi wan nawa. Dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh. Mana nu hirup? Manusa hirup. Dikaluarkeun ti mana? Tina cai mani anu beku nu paeh. Manuk hirup dikaluarkeun tina endog. Bahkan wa mukhrijul mayyiti minal hayy, jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup, endog tina nu hirup. Urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakni cai mani. Cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup. Nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku. Cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup. Atuh kitu bae terus. Manusia wari manuk teh diciptakeun tina beku yakni tina endog. Timbul tina endog jadilah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk. Kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam. Nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog. Nu mantah kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog. Hayu sia sarua bae heulaan awi teh heulaan iwung. Heulaan iwung. Nya heulaan iwung, ai iwung biji lapan teh awi. Oh nya, heulaan awi atuh. Awi ti mana aya iwungan? Heulaan iwung atuh. Ai iwung teh pan timbul ti awi moal datang-datang aya iwung. Aya lamun awi. Ti awi atuh. Ai awi teh pan tina iwung, datang ka kiamat sia moal beres. Otak jeung endog heulaan mana? Nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas. Abu Nawas bisa ngajawab aja. Nailah manusia tina sperma, sperma ti manusia, manusia ti sperma, sperma ti manusia. Ieu nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha? Gusti Allah. Nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah, nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah. Istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia teh tina sperma sakali asup doang sat karahim awewe nutup langsung diproduksi melalui sel-selna di dinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal 40 poe deui jadi daging kimpal 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji masalah umurna 2 masalah rezekina nomor katilu masalah pagaweanna nomor kaopat masalah salamet jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni surga jeung neraka. Urang borosot ke alam dunia geus mawa dokumen 4 umurna rizkina pagaweanana surga jeung nerakana geus aya dokumen. Tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah. Loba jelema subur jasa awewena subur salakina subur terus bae dijimakeun cai mani kaluar sapeuting sagelas tapi tidak akan jadi manusia majir ngaranna majir sapi majir bagus lintuh aya awewe mah majir pencit habek tadaran kangjeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna alwadud wadud anu sangat cintaeun ka urang resepeun jasa ka urang di mana-mana manehanana resepeun ka urang bakal timbul rasa deudeuh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunana teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka deudeuh jeung ka resep ka urang urang dahaga kunyana dibawakeun cai urang kitu lapar dibawakeun sang urang aya ngopi dibawakeun kopi
urang bangun kapanasan dihihi dan kunyana kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna sial jasa tuh eta dede alwadud loba anakna baheula malam ditanya kiai teh yai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg bae teh kotok rintik mah teman paling setik kiai sabaraha boga anak teh 12 baragus kiai boga anak na loba kuari mah yai gaduh putra sabaraha nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar teu beres sama kiai kos gitu pejabat geus 2 KB geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala kunaon eta sieun teu dahar ka dituna waduh emang anu mere dahar saha cilaka ya geus akidah geus mengkol remban cenah ka dituna beusi teu kadidik atuh tinggal didikeun ka pondok pasantren dididikeun mendak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu Bro, anak kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tau lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tau we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus antepkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri na geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang pualieun atuh santri mah geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 budak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sabodo teh urusan kos kitu ieu penting mah aing mah ngaji salat aya nu paeh nyalateun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nyoda mah tuh isuk-isuk di jandela kieu bae tah di jandela mandi encan naon encan santri neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lembur ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung nama deuk main bola isin be aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun haju diperbasalahkeun deui diomongkeun
di lemburna sia tamanya masa depanna cakiana surem kunaon teu bae sakola teu digawean teu kumaha masa depan si Asep ke daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cak awewe surem masa depan teu daekeun bloon jasa teu daekeun padahal masantri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti oh ulah dikira santri masa depanna melejit jelema ninggalkeun dunia weh nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah teu dipimpin ku nagara bakal dalahar bae jadahar mah neangan sorangan lain titah kulurah tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok naon tilok ye menang 5 tahun genep tahun siap kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol ieu protokol hese yeuh nu nyaho dalil ha mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik heula Sep naon muludan protokol ya siap atuh jadi protokol atuh boh mulai nyana jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman weh hebat atuh si Asep atuh di pondokna ge nya mah ngabaco bae pan ngaji henteu ngabaceo bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeusna sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh geleng nya. Lah aing di pondok ge sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nya hei sabisa-bisanya na. Woi cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah kamari mah ku aing SMS teh ditarima ku aing kuari dek dibalesan tuh mulai geus nu boga anak parawan geus ngadegetan bae saya pula ka mana jati lo ka mana geus beres jana jadi Kori Mubalik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer aku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi cilok mundur santri alah aing nyaritakeun sagadang pecang aing lah yang monyet geus bisa aing lah muludan geus nya de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Cep ulan si aya di imah aya tuh mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun Cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing
pae bajannya no geus pae bajan teu ngalawan ayo guys pokoknya main guyur-guyur bae guys Pilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jalma mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos gitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak sisikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang ngeunan tenang ih aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah pan santri mah peuting masakna cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang ke aing ka dieu sagedeun horenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya teh ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu sia teh meuli ayo baheula goreng beres golotrokan nah nu bogana hudangkeun hei mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sampai dua baik kotok aing gamana legit sia beureunya ieu teh nu di dahar ku sia teh ya tuh goblok atuh sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna amun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha kitu geus ka mana balik geus balik heeh nek nanti sagedeung doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju horeng dibawa balik ku jana menang saminggu datang di sini mah baju aing mah bawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilahin yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya na blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na waladhdallin ieu mah kena buleut dodna takos gitu wadak disalapkeun yes kubatur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta geus kitu inget ka dongeng abah
jengkula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut teh cari cing nanya di ditu Tangerang belah ditutup nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cakabat teh jata murid ai imam gitu ternyata teh neuleuh biasa we ngimam manusia beres barang neuleuh orang imamna teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun jarapi teh babacaanana kerapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aja kuari jadi imam di dieu alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mah teh yang dibayar ai leutik mah jangan naon masya Allah nah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji eta teh jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu henteu jadi antep bae deh ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya teh di mamana ge jatilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ka Sukabumi tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los teu los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acan balik bae los acan pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana jula leuleus ge hatena leuleus sakalina teh leuleus balik teu balik jadi beda salap mah tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah innallaha faliqul habbi sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah
termasuk kurma dipelak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun nu hirup yakni manusia ti cai mani maha kawasa Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk nailah zalikumullahu fa'anna tufakun wallahu alamu bimuraditah anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain nang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana Pak anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan teu daekeun maca dua kalimat syahadat teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah teu daek endahan nyembah ka patung endahan nyembah ka batu endahan nyembah ka materi endahan nyembah kaki itu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah maha pencipta